Wasaumu ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Wasaumu ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Ari puasa teh ibadah anu maksa karena jadi fakir dina sewaktu-waktu. Jadi dina Ramadan mah dibikin fakir sakabehna. Naon maknana kan? Kabeh dina puasa, nu puasa mah ngasaan kana nu karasa kudu fakir. Naon? Lapar. Nu fakir teh sok lapar. Tah nu beunghar sina ngasaan ripuna lapar dina bulan puasa. Nu mata timbul kanyaan kanu fakir. Aduh, geuning lapar teh kieu. Da tara lapar urang mah. Bari bulan puasa kakara lapar. Puasa Senin Kamis tara. Aduh, geuning lapar teh kieu. Boro mah aing tang ngareret sabelah mata kanu fakir. Lempang pergi ke kalempongan teh ya paduli da teh nyaho teh karibuan lapar. Ari ku Allah geus dibere ngasaan mah ripuna lapar, watir hate teh kana fakir. Nu mata sanggeus puasa jalma jadi leungit sifat koretna kan. Karena ngasaan perkara nu ripu nu karasa kudu fakir. Ari lapar teh panon ranyane. Tuur nyorojot. Aya nu ranyai panon tur nyorojot ngajam ulin jauh aya. Mata bulan puasa mau ulin terpati jauh kareupeun imam we luntang lantung jauh teuing mah bisi ripuh bari. Takang itu. Mata ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Ibadah nu maksa kana sakabeh anu puasa kudu ngasaan naon anu karasa kudu fakir. Maka timbul kanyaan ka jalma fakir. Nu mata jol dawuhan anu kadua, wasaumu ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Pak eta. Wasaumu ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Puasa teh ibadah nu mere paedah kana ngaleungitkeun sifat koret dina hati. Mun koret teh puasa we. Insyaallah jadi berehan, watir kan fakir. Mata geuning ari lebaran sok rada balageun waleunghar teh beda banyak. Eta da karasa pan fakir teh aduh kieu man ari geus kana bulan Muharram sok beuki koret deui teu poho. Tak diajar batur masa Senin Kamis karena leungit ka sifat koret. Ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Ibadah nu maedahkeun kana leungitna sifat koret puasa. Tak mabrurna puasa makan rarasakeun koret leungit geus ke bulan tanggal 1 Syawal. Lamun datang Syawal kalau begitu koret. Lain salah katerangan puasa nu teu bener. Sabab puasa teh aya 3 tingkat, puasa am, puasa khos, puasa khawasil khawas. Ki urang puasa nu mana kieu? Puasa am mah ukur nahan lapar jeung dahaga unggul. Soca doraka cepil masih dosa, sampean masih dosa. Ngajaga pabatalan puasa ngan teu sanggup ngaraksa panca indra tina berbuat dosa eta puasa am. Allah teu butuheun kana lapar nu model kitu. Insyaallah penyakit koret mah leungit. Ngan lapar hungkul jeung dahaga hungkul. Maka kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal jumu wal aksu. Loba jalma nu puasa ganjaranana ngan lapar jeung dahaga hungkul teu kabagian naon. Nu teu bisa ngaraksa panca indra tina berbuat mata kulisa laksa sasauran teh soca raksa. Lamun geus rada burit sok rada naik tensilin. Asup ka dapur paguntrang jeung pamajikan. Ngajakan pasea ulah ana so imun. Moal pasea naik puasa akang mah teh. Halus kitu. Bari layana. Lain berarti kayak cenah maghrib rek pasea. Engke oge ulah. Jadi teu hayang pasea ladang puasa teh. Nah gitu. Wasyamu nisfu sabri.
Kasabaraha teh? Wasiyamu nisfu sabri. Ari puasa teh setengah kasobaran. Lamun jalma geus teu hayang geus teu ambek hate, sobar teh teu ambek hate ka. Lain sobar habsun nafsi eta mah sobar diajar. Sobar anu tahakukna makom sobar mah tiis hate teu ambek harjeuna. Nalika panggih jeung ralakna lapar, hate urang teh ridho teu ambek. Ta eta so lamun geus bisa sobar nalika papanggih jeung larakna lapar, setengah kasobaran dina agama geus dihasilkeun ku urang. Wasiyamu nisfus sabri saur Rasul. Setengah kasobaran geus hasil, tinggal setengah deui. Matak nu tara salalabar teh nu tara pati lapar watuan. Itu lapar. Kasabaraha? Kaopat kalimat. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Saur Rasul. Sakur-sakur perkara aya apalagi pembersihna. Tah meresihan diri urang tina barang riba. Meresihan